A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Allahu a'lamu bimaradi walamma jaa Musa lan samang-samang satega sapa Kangjeng Nabi Musa limiqatina kada waktu ingsun agung ae lil waqtil ladzi wa'adnahu kada waktu kang geus ngajanjikeun ingsun agung ing waktu bil kalami fihi kalawan narasan fihi dalam waqt wa kallamahu rabbul narasan ing Kangjeng Nabi Musa sapa pangeranna Musa bila wasutatin kalawan para pelantara kalam yasma'uhu bin kulli jihatin ing kalam kang ngarungu ya Musa ing kalam saking saban-saban arah wala kang ucap Kangjeng Nabi Musa ing lafaz rabbi arini anzur ilaik Rabbi hai pangeran ingsun ari ini moga ningalikeun Tuhan ing ingsun nafsaka ing zat Tuhan anzur maka ningali ingsun ilaika maring Tuhan oh langadaw ya Allah lantarani ora pisan-pisan ningali sirah ingsun la taqdiru ala ru'yati tegese oleh kawasa siraing atas ningali ingsun wa ta'biru bihi dunalan ara lan utaida ibarati kalawan antara lantarani li orang lan ara yufirikum aidakan ya ta'bir imkana ru'yati ing mangangkeun ningali ing Allah taala al-mahluri Allah walakin inzur lan tetapi ningali sira Musa ilal jabal maring gunung alladzi huwa aqwa minhu kang utaya jabal iku kang leuwih kuat tinimbang saking sira fa in istaqarra maka lamun tetep ya jabal sabata tegese tetep ya jabal maka lahu ing panggonane jabal fasawfa tarani maka besok bakal ningali sira Musa ning sun tasbutul ruyat tegese tetep sira kadue ningali ingsun wa illa istakra fala taqata laka maka ora kuat iku maujud laka kadue sira falamma tajalla rabbuhu maka samang-samang sanarima tajalli sapa pangerane Musa aya zahar tegese lahir min nurihi tegese lahir ya Rabb saking cahaya Rabb ing qadra nisfi'an milatil khidsi ing kira-kira saparo pirang-pirang dari khinsir singgit jadi sini dalam hadis sahahul hakim kang gustahakeun ing hadis sahal hakim ki hakim li jabali kada gunung ja'ala maka anda diakeun ya Rabb ing jabal dakkan ing hancur bubuk bil qasri wal madi kalawan den baca qasr lan mad ay madkukan tegese kang den bubukaken mustawiyan tur kang rata bil ardi kalawan bumi wa kharra lan ngacungkel sapa Musa Kanjeng Nabi Musa sa'iqa
sian aleh tegas kang den piuha kenapa aleh ngatas Musa lihauli ma karena pakai web barang kang ningali ya Musa. Falamma afaqa maka samang-samang sawaras ya Kangjeng Nabi Musa qala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ing lapan subhanak maha suci Tuhan tanzihan laka lain bersihkeun laka kaduwe Tuhan tubtu ilaika tobat ingsun maring Tuhan min suali malam Umar bi saking anjaluk ing barang kang ora den parantai ingsun bi kalon wa ana awwalul mukminin lan utai ingsun iku awale wong kang mukmin kabeh bisa mani ing dalam zaman ingsun. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. Kula ngadawa Allah Ta'ala halam alur ya Allah lau kada Kangjeng Nabi Musa ing lapat ya Musa ining satuhuna ingsun iku nyeliring ingsun ka ing sira ikhtartuka tegese milih ingsun ka ing sira ala nasi ing atase manusia ahli zamanika tegese ahli zaman sira birisalati kalawan risalah insun bijam wal ifrad kalawan jamalan ifrad bikalamilan kalawan darasan insun taklimi iya tegese darasan insun iya sira akhud maka ngalem sira ma'ata itu kaing barang kang kaning sun kaing sira minal fadli saking kurnia wakun lan ana sira minasyakirin ikut tetep saking kang syukur kabeli an'ami kada pirang-pirang nikmat insun. Sakumaha kamari Kangjeng Nabi Musa teh dijanjian ku Gusti Allah kita menghadap ka Gusti Gunung Tursina. Maka syarat Kangjeng Nabi Musa teh kudu bersih zahiran wa batinan. Kangjeng Nabi Musa puasa heula 30 poe ditambah 10 poe jadi 40 poe. Setelah Kangjeng Nabi Musa puasa, kemudian Kangjeng Nabi Musa mandi. Beres mandi Kangjeng Nabi Musa wudu Kangjeng Nabi Musa geus mandi geus wudu zahir bersih batin bersih Kangjeng Nabi Musa siap dek berangkat menuju Gunung Tursina. Sakumaha waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala make pakaian anu bersih Kangjeng Nabi Musa titip kanu jadi lanceuk Kangjeng Nabi Harun kakak culuk kada waktu ninggang kana mangsa abdi nu jadi rai bade berangkat diceluk ku Gusti Allah piwarang menghadap di Gunung Tursina bade dipasihan Taurat kanggo anggoeun dina salilaning hirup di zaman urang. Ieu mah selenting bawaning angin di negeri Mesir teh aya jelema nu rek ngacokeun ngaranna Musa Samiri. Kakak
ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kakak kade sebagai khalifah urus kaum, luruskeun tauhidkeun ka Gusti Allah. Aya beja nu rek ngarusak kade jagaan kaum teh. Wa aslih patutkeun urusan kaum luruskeun, ulah datang ka malalur tadeuy. Wala tattabi' sabilal mufsidin, ulah sek nuturkeun kana jalan-jalan anu ngarusak. Kitu kakak. Cek Kangjeng Nabi Harun jeung Rai teh diceluk ku nu Maha Agung bagja anu luar biasa. Eueuh deui manusia anu pangmulyana Iwal ti anjeun Rai cum kakak ngadoakeun. Eta kakak jeung adik ku halim. Urang mah kakak jeung adik teh dordar. Pas ini warisan. Dordar pares ti kabogo. Dordar paris pas ini keagungan, pas ini jabatan. Teu anggeus datang karek modar kakak teh jeung adik teu nanya. Urusanna ngan sakur urusan anu hina. Masyaallah. Tuh tingali Kangjeng Nabi Musa. Ih pohara jasa urang leuweung ningali koski indah amat. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Berarti sahaluan. Berarti satu motif, satu tujuan negakeun agama Allah, satungtung sarua negakeun agama Allah, moal aya nu dipasingikeun. Urang mah kiai jadi kiai, kakak jeung anak sarua kiai, main telu. Kiai eta. Kiai jeung kiai tatangga, kiai boga tatangga kiai teu ngomong. Sia ngonang ngariung ka aing, kiai teu diodang teu. Emang ngonang gitu. Mun kiai teu diodang aing moal ka ditu. Mun itu diodang itu bae. Mun itu teu diodang aing ka ditu. Teu beres eta. Ieu kiai deuk nararaon. Muhammadiyah jeung NU teh teu akur. Padahal ngomong nama sarua negakeun agama. Aya naon sih di jerona? Muhammadiyah ge jeung Persib teu akur. Ya pasti atuh jaya wasitan tah mah. Jeung Persis teh teu akur. Aya naon sih di jerona? Aya naon sih di jerona? DPR sama DPR ge teu akur ge bae aya naon sih di jerona? Lamun sarua negakeun agama pasti satu suara. Ieu mah kulantaran aya muatan satungtung aya muatan lain kalimatillah pasti pacecok moal eureun. Rugi urang hirup digugulung ku pacecok bae deuk iraha benerna menghadap Allah. Deuk iraha urang bersih menghadap Allah. Umur teh nyaho. Bajana keur urang hasud, bajana keur urang takabur, urang dipulut ku Gusti Allah rugi amat. Siade urang itu boga umur teh. Ulah pake lalawora. Ja kiai mah teu ngajamun asup ka surga, emang kiai ngajamin gitu asup ka surga jangan. Eta kabur mah atuh tetep we dibebaskeun ka neraka jahanam. Ai hasud atuh sarua deui sate kiai ge. Cek lain kiai hadena aing lian kiai. Atuh komo sia. Kiai ge sate atuh komo sia. Rapian ya Allah. Ulah dirugi-rugi. Urang deuk milu di dinya tapi kadeuleuna ieu rombongan teh bangona ieu talalaka berulah. Kadeuleuna ieu rombongan teh hasud malu ulah. Kadeuleuna ieu teh silih omongkeun ulah. Salametkeun diri urang, nu karunya ka diri urang, iwal ti urang sorangan. Bisa nyalametkeun aing bae. Iya saya amat.
Jung cek Kangjeng Nabi Harun rai ibadah berangkat maka ditusuk kaula teh narima katitipan umat insyaallah sabisa-bisa kaula teh bakar berjibakul ilai kalimatillah sabaraha halil rai bade kaditu teh pokona tungguan kana balikna dewe mana bejana mah 40 poe kaula teh. Cek. Ti mimiti puasa mah 40 poe. Culuk kana waktu nunggang kana mangsa berangkat Kangjeng Nabi Musa sabada titip ka Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Musa berangkat menuju Gunung Tursina. Zahiran wa batinan parantos dibersihan ku Kangjeng Nabi Musa berikut pakaian anu nempel dina kulit. Begitu datang ke Gunung Tursina, Allah nurunkeun poek anu luar biasa. Poek teh lain sakadar di dinya wungkul. Kaler kidul wetan kulon poek ka 4 parsah kira-kira bangsa 20 kilometer poek kaler kidul wetan kulon poek teh lain lalagaan sinar setik-etik aja Masya Allah maksudna dina poek kitu teh Gusti Allah teh endek ngawungkulkeun Kangjeng Nabi Musa berhadapan jeung Gusti Allah sehingga teu kadeuk ku mata setan. Setan teu bisa neuleukeun lantaran poek luar biasa. Tikelan poek leuwih tu poek tina poek anu biasa setan ge kelabakan. Setan tuh bisa dengar setan. Masya Allah. Numantak urang ge lamun ibadah ti penting teh belajar, mandi, terus wudu, make pakaian anu bersih. Bersihan zahir jeung batin urang menuju ke Gusti Allah munajat. Poekan imah urang. Sayangnya pocong. Poek. Lumantak disalahgunakeun ku sebagian thariqah. Aya thariqah nu sasar, zikir babarengan, lalaki jeung awewe. Terus dipoekan. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantaran Gusti Allah teh dina Al-Qur'an Allahun nur samawati wal ard Allah teh cahaya engke lamun geus kaluar cahaya berarti urang kapanggih jeung Allah satungtung can aya cahaya urang can kapanggih jeung Allah dikir terus dipoekan kena kadeuleu cahaya teu kadeuleu bae pantogeun geura hulu ge pantogeun hulu kana tembok ceger pan aya tah burinyai tah asal geus ngaburinyai kapanggih jeung Allah tolol salah ngartikeun Al-Qur'an mah teu kula salah lain kos kitu doreka teu kudu aong-aongan tengah penting zikir ngaganggu batur sorangan bede ka Allah mah adapun sekali-sekali per bulan sekali per minggu sekali asal sing pugu perjalanan ka Allah atawa sabulan sakali ngajak abeh nyahueun perjalanan ka Allah ai kitu mah ujug-ujug illallah tepugu tekaru buandai bari tepugu maksud mun ka Allah nyana geus bisa njan ka Allah sih ari can bisa sorangan bae heula engke ditalungtun ka mah ka Allah bener sih geus nyaho hayu aing kayak ngagejebur sing hade tah ieu Kangjeng Nabi Musa teh dibere poe ku Gusti Allah anu luar biasa
dimaksudnya supaya setan teu bisa deureun ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Idinya Kangjeng Nabi Musa teh naik ka Gunung Tursina. Sanggeus naik poek leuwih mantep poekna luar biasa. Dilestarikeun ayat ku Gusti Allah mengenai tentang munajat Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina. Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa tengah-tengah poek ningali aya bebelah sinar trek. Ya Allah, malaikat Jibril. Selalu malaikat Jibril mah babarengan jeung para rasul, babarengan jeung para nabi. Ngeunaheun jadi rasul mah lantaran nu ngabarenganana malaikat Jibril. Aya naon-naon teh diaping ditungtun ku malaikat Jibril. Belah cahaya tak ningali malaikat Jibril. Masya Allah. Nangtung malaikat Jibril di tengah awang-awang katingali kum Kangjeng Nabi Musa alaihi salam di luhureun malaikat Jibril teh aya aras ngemplong. Bayangkeun ku urang tengah-tengah poek mung lain butaratan nu pohara poekna tidinya aya nu ngalowong cahaya ningali malaikat Jibril kenangtung di tengah awang-awang. Belah dituan malaikat Jibril teh katingali aras bedena pohara luar biasa. Bayangkeun ku urang di luhur gunung seperti eta. Tabah Kangjeng Nabi Musa. Coba urang ke Gunung Karang. Tengah peuting. Aju aya manggih serba putih. Buukna kahandap. Ngarupay. Matana mencerong. Ayalah anak aing nyau pamaksudan dia. Wah pan dia mah. Kaget urang. Aing deuleukeun ka anak sia teh boga maksud pan beurna dan nya. Sumuhun uyut. Urang ge haju piling ka uyut bae lain malaikat lain. Nya ge lain, nya ge langsung ka uyut. Uyut deuk mere, aduh kaluar teh 220055 genap. Sia. Potongan mah kadatangan wahyu jeung ilham potongan. Nu kos kieu mah potonganna eta kos kitu wah we. Potonganan kos kitu mah saluhureun wahwe belah dieu naon gara-garana? Naon? Porokas mah belah ditu keneh, belah dieu naon? SDSB mah belah ditu keneh, belah dieu naon? Tuh, nya sia mah nyarah kabeh. Sagara SDSB, sagara pakong atuh sia mah osok meureun. Nah, ulah datangkeun teu dipasang. Nuhun uyut. Jung. Urang mah apa yang menang kos kitu. Tarolol jasa. Hayangnya uyut, aya anak urang mana KTP-na coba ka dieu. Jeung tanyakeun KTP segala tolol teh uyut. Apa pasar Kemis lain uyut. Mun pasar Kemis mah ibadah kabeh uyut. Apa disebutkan wae. Jemal jauh teh Cikupan bos gitu. Tidinya langsung ketinggali aras anu pohara. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Katingali teretetna kolam ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di papan bot Lauhil Mahfuz. Masya Allah.
katingali ku Kangjeng Nabi Musa Sidratil Muntaha lalaga arah Kangjeng Nabi Musa Masya Allah ningali keayaan anu sangat ajaib timimiti cahaya anu hese nyaritakeunana eta cahaya lantaran cahaya teh seluruh cahaya aya di awang katingali nangtungna malaikat Jibril alaihissalam katingali aras katingali Sidratil Muntaha katingali Lauhul Mahfuz berikut kolam Masya Allah bayangkan coba kurang Kangjeng Nabi Musa di luhur gunung tengah paek mongkleng putar tanu pohara seperti apa ya Allah pandangan eta teu aya tinggal cahaya nu hese nyaritakeun tidinya Kangjeng Nabi Musa diajak mukalamah ku Gusti Allah Masya Allah dilestarikeun dina Al-Qur'anul Karim ku urang dibaca ayeuna supaya jadi kekuatan jang diri urang khususna ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walamma jaa Musa limiqatina wallahu a'lam bimaradi barang datang Kangjeng Nabi Musa kana waktu nu ditangtukeun perjanjian Gusti Allah mukalamah sareng anjeun berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Gunung Tursina tuluy naik ka luhur dibere poek anu pohara luar biasa terus manggihan cahaya nu hese jaritakeunana dina cahaya ningali Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam di saluhurna aya aras Lauhul Mahfuz berikut jeung kolam-kolam ngajeng penana katingali ku Kangjeng Nabi Musa keajaiban anu moal dibikeun ka sasaha model kieu mah kecuali ka hamba-hamba Allah tertentu tidinya teu aya wa kallamahu rabbuh rarasan pangeran Kangjeng Nabi Musa Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Masya Allah Gusti Allah nyarita ka Kangjeng Nabi Musa teh apakah kadenge kos caritaan urang lain Kangjeng Nabi Musa nyarita ka Kangjeng jeung Gusti Allah teh apakah okos urang berhadapan jeung urang lain Kangjeng Nabi Musa nyarita jeung Gusti Allah teh apakah kadenge ku ceuli sorana sanes apakah Gusti Allah nabungkeun nah kumaha kitu Allahumma mukhalafah lil hawadis kalamna laisa biharbin wala sauti teu aya hurupan teu aya suara nah kumaha kitu ke urang lamun ngaji tauhid di pelebah nyaritakeun kalam Allah bakal kaharti urang masa kieu bae lain Kangjeng Nabi Musa bae nu diajak ngomong ku Gusti Allah lain Kangjeng Nabi urang bae nu diajak ngomong ku Gusti Allah urang ge diajak ngomong ku Gusti Allah teu kadenge ku urang teu kadeuleu Gusti Allah na teu katinggal tapi urang teh dihitab ku Gusti Allah iraha ketika urang berangkat ke masjid begitu datang ka lawang masjid sendal urang ditinggalkeun di dinya urang asup ka masjid teh teu make sendal eta anu nitah nyoplokeun sendal teh saha
aya Gusti Allah nyulusup kalamna ka jero hate urang. Hei hamba aing, sia deuk asup ka masjid. Masjid teh baiti imah aing. Coplokeun ku sia sendal. Teu sopan sia asup ka masjid. Asup ka imah aing kudu make sendal, make sapatu. Teu kadenge ku urang bahasa Gusti Allah. Teu nyaho aya di mana eta bahasa. Tetapi urang asup ka masjid teh dengan sendirina nyoplokeun sendal. Teu wani urang asup ka masjid kudu make sendal. Aya hitub Allah eta keur carita leuleutikana. Hayang nyaho hitub Allah teh seperti itu. Ketika orang berhadapan jeung wanita cantik, haju awewe menggoda ka urang. Kemudian susuna dibuka ku yana. Geus kadeuleup pentilna. Haju androkna dibuka. Sempakna diporosoteun setengah. Cak jana ieu coba ka dieu karena Allah. Tapi orang kan dihitop ku Gusti Allah. Hei hamba aing, aing teh deuk nyalobetkeun ka sia. Nyaho aing birahi sia teh gede ka eta awewe. Tapi aing geus jadiakeun bidadari tuh di sorga. Indit sia tidinya. Urang teh langsung nangtung berangkat. Birahi urang resep jasa ka eta awewe. Nyanana geus siap jasa ku urang dipigawe. Tetapi aya hitop Allah ka urang. Indit sia, tinggalkeun sia. Aing geus jadiakeun bidadari di sorga jang sia. Eta mah barang haram. Saha nu ngahitop? Eueuh. Eueuh. Saha nu nganasehatan urang? Eueuh. Ketika urang dihitop ku Gusti Allah teu salamet. Ketika Allah ngantepkeun salantaran teu dihitop henteu bae. Dia loba abri ge nu asup ka masjid sapatuna teu dibuka. Dia loba polisi ge sapatuna teu dibuka asup ka masjid. Dia loba jawara ge make sendal asup ka masjid ketika teu dihitop ku Gusti Allah teu kadenge. Tapi ketika urang dihitop ku Gusti Allah, di luhur lain sora, di sisi lain, di handap lain, di gigi lain, di tengah lain, seakan-akan aya buka sendal teu pantes jang sia masuk ka masjid. Hitub Allah. Ketika orang berhadapan jeung wanita cantik, jangan geus siap dipigawe ku urang, hitub Allah datang. Ulah nangtung siap berangkat siap. Sia mah geus disadiakeun ku aing di sorga. Saha nu ngahitub? Eueuh, urang di jero kamar duaan. Eueuh nu nyahueun kabehan ge, tetapi hitub Allah datang. Ih teh hayang. Ketika jelema teh dihitub ku Gusti Allah, boro-boro anu geulis, anu mengon ge ditumpakan bae. Teu dihitub, ieu keur carita hitub Allah. Teu karasa ku urang. Datangna di mana kenca ka luhur handap teh nyaho ketika Allah deuk nyalametkeun. Masya Allah, babarieun Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa ge kitu ieu mah keur carita contoh bae supaya kaharti beusi. Boga pemikiran Kangjeng Nabi Musa ngobrol jeung Allah, ngomong jeung Allah teh cara urang berhadapan jeung papada manusia atuh lain. Besi we boga pikiran bahwa Kangjeng Nabi Musa mau kalamah jeung Allah teh kadenge ku ceuli atuh. Ngan bedana ai urang mah dihitub ku Allah sakikituna bae. Ari Kangjeng Nabi Musa melazat indah nikmat luar biasa. Kanikmatan eta teh bisa dirasakeun walaupun secuil ku para wali-wali Allah. Ketika mukalamah jeung Allah, hasil tina muhasabah, mujahadah, riyadhah, tidinya tawajuh ka Gusti Allah, mapatkeun bakal dibere kalazatan, zaukun nafsi, rasa nu hese dicaritakeunana. Hanya wali-wali Allah lah anu boga rasa seperti itu. Seakan hadir Allah teh di hate, seakan aya Allah teh mun dicaritakeun di hareup lain, di tukang lain, di luhur lain, tapi aya kumaha nyaritakeunana hese sebab tama rasa.
Ialah kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamahu rabbuh. Gusti Allah cacarita ka kanjeng Nabi Musa tanpa aya pelantara. Ku bahasa-bahasa nu kadenge ku kanjeng Nabi Musa. Min kulli jihatin tina seluruh jihad. Lain jihad kanan, kiri, hareup, kulon lain, tukang luhuran. Min kulli jihad. Kanjeng Nabi Musa langsung nyarios. Gola Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi he pangeran abdi. Coba bisa neulekeun abdi atuh ka Gusti, hayang ningali zat Gusti. Ulas ngan sakadara kadenge ku ceuli kadenge ku rarasaan abdi. Abdi hayang nempok ka Gusti. Anur ilaik. Bisakeun coba abdi ningali ka Gusti sehingga abdi bisa ningali langsung ka Gusti. Ambuh eta permintaan para jasa. Cek Gusti Allah dijawab gola lantarani Musa anjeun moal mampu ningali ka kaula. Moal kawasa anjeun deuleu ka kaula. moal kuat anjeun deuleu ka kaula. Lamun permintaan anjeun seperti eta sementara anjeun moal kuat kuari mawalakin inzur ilal jabal. Deuleu bae kuari maka gunung. Anu gunung teh alladzi huwa aqwa minka. Leuwih kuat tibatan anjeun. Gunung leuwih keker tibatan anjeun. Gunung leuwih kokoh tibatan anjeun. Gunung leuwih cangker tibatan anjeun. Kuari mah deuleu bae ka gunung fa in istaqarra makanu Saufa taron. Lamun eta gunung tetep di tempatna anjeun bakal deuleu ka kaula bisa. Tapi lamun henteu kuat gunung, henteu tetep gunung, anjeun moal bisa deuleu ka kaula. Mangga Gusti coba. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Gusti Allah tajalli rohir cahaya Gusti Allah ka gunung. Icontokeun ku kanjeng ku Gusti Allah gunung baheula dan ulah maneh. gunung tajalli Gusti Allah ka gunung ja'alahu dakka. ternyata gunung sakitu kokona kuatna Karena eta gunung begitu ditajallikeun ku Gusti Allah ka gunung, Gusti Allah tajalli ka gunung, langsung harita keneh jadi bubuk gunung teh hancur rata jeung tanah. Masya Allah. Kanjeng Nabi Musa ningali pemandangan gunung sakitu kokona tegerna kuatna Hancur rata jeung bumi wa kharra Musa sa'iqa. Ngadadak kanjeng Nabi Musa ngajungkel pingsan berat. Masya Allah. lihaulin bara karena luar biasa pakai uhna pemandangan nu dideuleu ku kanjeng Nabi Musa. Ningali gunung nu sakitu karena batu nu sakitu kuat jeung kokohna. Ketika Allah tajalli ka gunung hancur menjadi bubuk beges rata jeung tanah. Kanjeng Nabi Musa ngajungkel pingsan. Didinya kanjeng Nabi Musa cageut. Tuluy kanjeng Nabi Musa pulih deui rarasana. Segar deui kanjeng Nabi Musa. Falamma faqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin.
barang Kangjeng Nabi Musa cager tina pinsana langsung Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Musa, subhanak maha suci tua. Tubtu ilaika abdi tobat ka Gusti tina pamenta anu teu diparentah ku Gusti. Abdi tobat tina kalancangan abdi. Abdi teh nyuhunkeun kana hiji perkara nu Gusti teh can marentah ka abdi, abdi tobat. Gusti wa ana awalul mukminin. Abdi pangheulana di antara jelema nu iman di zaman abdi aya. Sakitu pamunut abdi Gusti ka Gusti. Gusti teh maha suci, abdi tobat ka Gusti, moal deui abdi teh nyuhunkeun hiji perkara anu Gusti teu marentah. Da geuning abdi teh dipasihan pinsan. Masya Allah. Mentek cek Gusti Allah gola ya Musa, Musa. Ini istafaitu kasanya na kaula teh milih ka anjeun. Dileuwihan tibatan hamba-hamba aing anu lain, dipilih di antara manusia-manusia zaman anjeun teh anjeun pilihan kaula. Birisalati ku diutus ku kaula dibere risalah, wa bikalami jeung anjeun bisa langsung mukalamah jeung kaula. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Cekal ku anjeun sing tangguh. Ieu perkara anu ku kaula bakal dibikeun ka anjeun. Anu batur Allah nu dibikeun kaunggulan, kemuliaan jeung kautamaan. Wa kum minasyakirin. Sing aya anjeun termasuk jelema anu bersyukur terhadap nikmat-nikmat ti kaula. Mangga Gusti cek Kangjeng Nabi Musa abdi bade dipasihana. Maka Kangjeng Nabi Musa teh dina tawajuhna munajatna di dieu rek dipasihan oleh-oleh ku Gusti Allah jang dirina anu bakal dibikeun ka umat saat eta. Kangjeng Nabi Musa teh tobat heula ka Gusti Allah, mimiti bebersih zahiran wa batinan. Kemudian Kangjeng Nabi Musa berangkat ka Gunung Tursina dibere poek mongkleng buta rata. Ti dinya kakarak aya celah-celah cahaya. Kakarak didinya Allah mukalamah jeung Kangjeng Nabi Musa. Hiji contoh lain Kangjeng Nabi Musa bae. Hampir setiap rasul-rasul lain para rasul bae, para nabi dilanjutkeun ku para wali-wali Allah. Walaupun persentasena saeutik tetapi diberi rasa ku Gusti Allah. Ketika manusia ngabersihkeun zahirna kemudian ditambah ku ngabersihan batin ulah ayana naon di jero hati hiji bae Allah nu maha suci. Ngawujudkeun Gusti Allah di jero hati teh melalui ilmu-ilmuna. Moal bisa tanpa make ilmu. Tina mimiti cangkangna wujud kidambako mukhalafah lil hawadis. Dan selanjutnya ku Gusti Allah bakal dibere engke eusi daripada wujud kidambako mukhalafah lil hawadis dan selanjutnya. Tidinya bakal hayang mengasingkan diri jelema nu dekat wali Allah. Moal aya hiji wali Allah daek cacampuran jeung jelema moal aya tetep kudu dibere resep mengasingkan diri terasep bae. Jauh ti halayak rame. Jauh tina urusan perpolitikan, jauh tina urusan perekonomian, jauh tina urusan perbudayaan. Dibere resepnya. Ketika geus resep kakarak dibere papanggihan anu ajaib-ajaib. Setiap waliullah kitu bae. Engke kapanggih jeung nu ajaib-ajaib nu aneh-aneh.
teu meunang bebeja selain ka guruna. Moal dicaritakeun papanggihanana sebab berbagai wali-wali beda-beda. Tidinya lah engkejana boga rasa. Setelah boga rasa etalah titah kembali deui ka makhluk sakumaha para rasul. Lain jang dirina pingpin umat teh keur kapoekan cangkeun ku anjeun teu nyaho ka haram bere nyaho, teu nyaho ka halal keuna nyaho, teu nyaho ka makruh keuna nyaho, teu nyaho ka jalan salamet bere nyaho. Sakumaha rasul penerus para rasul ge sarua bae. Setelahnya dibere zauqin nafsi rasa anu teh dibere batur mah iwal ti pilihan Allah nyana kembali deui ka masyarakat nyaritakeun tentang rukun wudu, rukun salat, haram, halal, makruh tanpa aya muatan, hayang agung, hayang mulia, hayang dunia henteu. Hiji we Allah. Kitulah para rasul, kitulah para penganut rasul. Didilah Kanjeng Nabi Musa terek diberi oleh-oleh ku Gusti Allah yang diterapkan ka umatna di zaman atau Kanjeng Nabi Musa penungguan wa katabna lahu fil alwah wallahu a'lam bissawab. Naik kalur diberi poek anu pohara luar biasa terus manggihan cahaya nu hese jaritakeunana dina cahaya ningali Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam di saluhurna aya aras lauhil mahfuz berikut jeung kolam-kolam ngajeng penana katingali ku Kangjeng Nabi Musa. Keajaiban anu moal dibikeun ka sasaha model kieu mah kecuali ka hamba-hamba Allah tertentu.